Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya teman-teman? Tetap semangat, tetap sehat, tetap rajin belajar insya Allah ya teman-teman sekalian. Dan Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Sunda, pelajaran ke-6, lingkungan anu bersih, sehat, tur asri. Teman-teman boleh dibuka buku paketnya halaman 82 ya, insya Allah ya. Yuk kita mulai. Nah, ayeuna pek ku hideuk baca bari ilikan gambarna ya. Aya dina kaca 82. Ayeuna gambar nomor hiji, jangkrik. Jangkrik. J A N K R I K. Jangkrik. Jangkrik. Nah, terus angklung. Angklung. A N K L U N. Angklung. Angklung. Terus komplek. Komplek. K O M P L E K. Komplek. Komplek. Terus congkrang. Congkrang. C O N K R A N. Congkrang. Congkrang. Nah, terus aya di nu handap lauk kancra. Lauk kancra. Lauk kancra. Jentreng kacapi. Jentreng kacapi. Jentreng kacapi. Salajengna gamelan salendro. Gamelan salendro. Gamelan salendro. Nah, ku hidup rengsekeun bacanya nya dugi ka dieu kasadayana nya dina kaca 82. Nah, salajengna aya dina kaca 83 urang maca nya pek ieu ku hidup dibaca. Yuk dibaca bareng-bareng sasarangan. Kerja bakti di Sukasindang. Imah tisna teh di komplek Sukasindang. Wargana alakur jeung resep gotong royong. Sabulan sakali sok ngayakeun kerja bakti. Biasana poe Ahad atawa mun keur aya prek. Meresihan jalan jeung solokan katut kamalir. Nutuhan dahan tatangkalan anu ngahieuman. Teu kudu dikeprak barudak sok milu mantuan. Nyapukeun jeung ngangkutan runtah anu barala. Tina carangka brus we kana wadah runtah. Mun geus beres sarerea sok dibagi konsumsi. Lepet jeung gorengan atawa kue semprong. Kungsi aya anu mawa bajigur jeung bandrek. Kerja bakti pikeun miara lingkungan sabuder, sangkan bersih jeung endah tur asri katempona. Mata jadi betah sakabeh warga jeung tatamu. Lingkungan anu bersih ngajauhkeun tina kasakit, utamana nu ditepakeun ku reungit atawa laleur. Eta sababna orang entong kedul kerja bakti nya. Nah, alhamdulillah hidup parantos tadi maca bedas kahiji ieu nu judulna kerja bakti di Sukasindang dina kaca 83. Nah, ayeuna hidup tiasa kerjakeun latihan soalna aya dina kaca 84
nya ti nomor hiji dugi ka nomor 10 ku hidup kerjakeun jawabanna hungkulnya tiasa diserat dina buku tugas kanggo dikempalkeun. Insyaallah mudah-mudahan hidup janten barangkali anu salehnya.